Haus mana teu mau cing nginum deui. Tepen aing bebeb lah, apa mau cing nginum. Halo. Halo beb, Syaker di mana? Di imah. Oh, kadi atuh mau cing nginum ka kebon. Embung lah, hulap aing. Panca ngomong heula ye Arjuna sia ye aus geus toko wawa di dieu panas ye. Bodo amat, minum cai sawah bees ya lah. Eta sia ngomong disuruhkeun yang bebek meureun aing titang minum cai sawah. Emang kos bebek jas mah. Ngomong naon si Alda? Ngomong bener aing mah. Kapeng peureman meureun sia mah saki aing imut nah disaruakeun yang bebek. Ho si imut kos boneka. Tah panca eta nyaho. Boneka santet. Ku aing kakak bogo si ngalem-ngalem na. Bodoh. Geus ulah loba omong sia, geus geura ka dieu. Besing paeh yeuh ka bogo sia kausan. Heuh geus tungguan lah ke aing kadinya. Heuh geraan. Ho, bawel sia. Ampun aing mah, boga kabogo sih, ku ngaledek bae. Amun aing geus tolope emang geus dikumahakeun meureun sia ku aing. Kemana ya si sobek honol bae? Palang siang keur ngopenan sabun meureun di kamar mandi. Alda, kemana? Biasa ke kebon si Amin tip. Ih, Alda, kuda eka dulin ke kebon. Hidung kayak si awak sia. Lah tip, kumaha deui itu? Japagawean si Amin mah ngebon. Hajupan aing kabogohna, wajar lah aing maturan main di kebon. Aing mah aneh kasih ada, Aisyah ku setia-setia teuin kasih lu cau. Aing hang nanya Aisyah bogoh naon sih? Teu nyaho aing ge tip. Ya mah dipelet meureun. Piraku tip, zaman kuari masih kena aya pelet-peletan. Atuh bisa bae Alda. Naon ge anu dideleuti si lu cau? Tempo bae beungeutna si gajah menang mekrek. Lah tip, ai nempo rupa onam Alda ge nyaho. Tapi kan ai bogoh mah teu nyeleurupa. Nyaho si da. Emang Alda teh isin ondangan bareng si lu cau? Atuh jatilok Alda mah ondangan bareng jeung si Amin. Oh, da ulah. Cocok si lu cau mah dibawa ondangan mah. Terus cocoknya dibawa ke mana tuh? Dibawa ngalayat karak mah cocok dah manehna mah. Hahaha, aing ngomongku bisa bae sama tip. Bener mah he. Oh geus, Alda nak ka kebon si Amin lah nya. Oh geus kan itu. Oh. Ku kebal-kebal taing sama Alda, kabeda garing di tikor aing yo. Kutu sabaran sia mah hirupna. Ya. Ti imah ka dieu ge ku kebal-kebal teuing. Ngesot mun sia malin leumpang. Ku aya bae masalah teh ya. Sakieu aing geus daek maokeun cai ka dieu. Tapi sia masih keneh ngacaprak. Atuh ku kebal mah. Hong geus lah, geura inum eta caina. Cenah sia haus ulah ngacaprak bae, nambah doer eta biwir. Ti hewaeun sok mau biwir. Min, eta dangder iraha gedena. Perasaan sakitu bae teu gede-gede. Nyaho aing ge keresel neuleuna. Atuh pi irahaeun sia ngalamar aing na Min. Emang sang saatul jasa kitu hanggera kawin. Lain kitu Min. Tapi abah aing nanyaan bae, seiraha cenah ngalamar aing na. Enggak sepejakeun ka abah sia, mun dangder aing kajual, pokona mah aing langsung ngalamar sia. Emang cukup gitu?
duit ngejual dangder pakai ngalamar aing. Atuh cukup lah. Jeung mayar penghulu paling berah duit sih. Jajeng mas kawin mah aing geus meuli emas 2 gram. Maknya jeung mas kawin cuma emas 2 gram. Alda, sama mas kawin hayang beragram gitu. Atuh 10 gram kek, ulah 2 gram teuing. Eta sia, puncit be aing ieu Alda. Meuli emas 2 gram ge sampai kuru-kuru awak aing. Bodoh lah. Pokoknya mah aing mambung kawin jeung sia, aing mas kawin ngan cuma 2 gram doang mah. Aju mun sambung kawin jeung aing, sia teu kawin jeung saha. Jeung saha be aing mah, jalain sia doang nu hayangeun ka aing. Alda, sebenarnya sia lope henteu si ka aing. Naon sia nanya kitu? Atuh ai sia lope mah ka aing, atuh sia kudu nerima aing apa adanya. Lope si lope, tapi aing izin min, maknya jeung mas kawin emas 2 gram doang. Emang kunaon? Janu penting masa. Atuh heuh sih. Terus eta emasna emas asli lain. Lain asli deh. Ima pokokna mah emasna emas impor. Emas impor. Ai emas impor anu kos kumaha? Kudu sun sama. Emas impor, emas Singapura. Dih najis, teu harayang aing di mas kawinan ku mas Singapura. Mas murahan eta mah. Aisyah yang di mas kawinan ku mas naon gitu Alda. Mas Jono. Mas Jono. Mas Jono anu kumaha? Tuh, tukang baso di Pasar Tenjo. Kok tukang bakso sih sia mah? Teu nyaho lah, ngobrol be di tujong orai taneuh. Nek masih Alda. Nek balik aing mah. Kamar deui nembok gaweannya. Kesalamat di lembur. Nyaniki bae ngirup. Kenaon Samet? Malah Lamun bae kesantap ke. Pusing aing bek. Jadi pengangguran pernah nama geus teu gawe deui. Lah, Met, jangan pusing-pusing amat. Boga parabaneun hanteu. Sia mah bek, mentang-mentang bujangan, mah nyanyi santai-santai bae. Heulah, nikmati masa muda, coy. Jadi pengangguran naon anu dinikmati. Ya pusing teu boga duit mah. Hang ieu hang itu teu beuli. Oh sih, kadinya nama. Atuh lah. Terus pan urang melki bae, ja bakal hayang bawa majikan, meureun hirup mah. Emang siapa bakal kawin, Met? Atuh bakal lah, jambung aing mah jadi jobo sabun seumur-umur kos sia. Eta sia, sembarangan aing ngomong. Engke ge aing boga kebogoh, boga pamajikan, Met, moal kieu bae. Tah. Oh lah, Emang bakal aya anu den ka sia ha? teu nyaho sih aing ge. Teu yakin deh ngebek sia bakal kawin. Ih, ting bating sia mah, Met. Geus pasti jodoh sia mah geus maot di jero kandungan kene. Sotoy, sok ngacaprak lah. Weh, Bek, aing meneangan siapa orang sia ti dieu. Sia tip. Ayeuna gitu tip kudu subek bae kangen tah. Eta sia kangen cenah emang naing bobogohan yang si Subek. Nyaos Samet, pajarna kami jeruk akan jeruk meureun. Wah, emang sih itu bobogohan. Suwe sia. Kok silut cau sia ngomongna he. Ampura dak lalagaan. Ih, lo baper Ah coba geseran dah. Jengbokin ih, Bung kumaha, anjing. Besi ngegel si Subek mah. Sia dangder, gala-galede. Gira bisa dijual. Stok kuat aing yang gira ngawinkeun si Alda. Ngomong ke repe bae. Oh gitu. Terus lah yang beli keula lah. Padu pancot tadi si Subek. Kabogo siage. Ada matus di mana? Eta tah mendes di kebon Amin. Jukuarina ka mana? Nek balik lah. Nantu balik bae, ti dieu heula be. Bener dak. Dek naon kitu? Atuh ngobrol-ngobrol beda. Nyao kali-kali gabung jeung kami. Ulah unggal poe jeung si hilir jauh bae, uyuhan teu belenak. Nek nan eta si Alda jeung pasukan nyoblos sabun. Moal beres sih mah. Alda, nek naon sia ti dieu? Naon si Amin? Aing nanya, sia nek naon ti dieu jeung pasukan nyoblos sabun. Hilir jauh, sia masih berani keneh nyebut ke kami jomblo sabun. Nyaho sia digebugan sampai subuh ku aing. Geus tak lah hayu gebugan lah, ngalunjak kata jelema. Geus dak ulah ribut bae. Min, geus hayu balik. Siana ongkon nyen ti ributeun bae. Oh, geus segera bawa balik itu dak. Bisa digebugan kok kami ti dieu. Oh geus hayu. Ayo. Dak,
aing mah mabur ge lain sieun ka Saria, tapi aing mah sieun aing bebek aing khawatir. Tai sia, songong sia ngomong na. Oh, mulai anak jelema geus dikumahakeun beureun ku aing. Disesebkeun ku aing mah. Min, geus ulah nganter aing sampai imah. Kunaon emang? Engke namun sia kapanggih abah aing, sia pasti ditanya, ira harek ngalamar aing na. Ih hoonya, mana dangder aing leutik keneh pan. Heueuh, mangkana sampai dia bae ulah ka imah. Ho atuh. Hoong geus, sia gara balik ditu, gara mandi, gara sasikat. Teka wawa padahal mah aing ngobrol jeung sia. Ai sia ngobrol jeung aing teu kawawa kunaon. Sungut sia tah, bau teh bebek. Tai bebek. Suwe si Alda. Shit. Teu yakin deh gebek sih bakal kawin. Baatin dia, Met. Wah. Hoong geus, hayu gara balik. Oh ayo. Dak. Aing mah mabur ge lain sarieun ka Saria. Tapi aing mah dah hebel kan tidak. Ulah jauh-jauh, Kan sia teh ngomong, aing langsung mabur apa ceklan bae leungeunna.